dek milu kasawarga ai kahardik ya memilu ai misalnya cang hayang ngilu ke cang karena masih lamun hasil lain jadi hayang mio hayang HP hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan hayang kompor gas hayang kompor gas anu ngareneng tilu hayang apartemen meni murudul ka hayang om jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong pira baso atuh ayo urang ini kasawarga mun lokasi ya Aji lain hayang naon kasawarga teh tingali di lemur sekolah-sekolah SD Bararocor kuring teh hayang nyieun sekolah-sekolah hayang nyieun negara teh negara agraris bener nah tingkat kemiskinan menipang lobana sumber daya alam teh geus komplit kantun sumber daya manusia yang berkualitas eta teh hayang nyieun sarana we hayang nyieun puskesmas rawat inap hayang make askes ka masyarakat teh boga asuransi nu teu mampu gratis jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus hayang di pendidikan ongkoh sagala rupana kuring terek nyieun pasantren ongkoh hayang nyieun meja pingpong ongkoh nya sakalian aing panyieunkeun naon urak ulah kaliwat urak lah ada tepira tuh urak jeung dewek teh pangieunkeun kios ek dagang pulsa yang dagang pulsa mudah-mudahan we ayo urang ini kasawarga meni lokasi siap kayu agung paparwete sami rempel godonge rempel sami apang-pang sekar mekaring galike pandele si pandanarung banglus lampai pun dawala asta jinga atuh kresna oge sasat bade nyuhunkeun bantosan ka Semar Badranaya kedah kumaha jalan kaluarna sumur da yakin kresna bakal kengeng teguran ti para juata barasangat juata parumanten Bayarbaya tunda lampah eta kacarios ieu bega-bega di hiji tempat parantos merbayaksa dina luhur catas halu mampat tina kendengane pun waladan
Dewi di pangeran Hei, dulur. Inge. Kula. Urang pindah posisi. Mangga. Sabab geus jarang jalma ngaliwat hadieu. Mangga. Ayo tuturkeun aing. Mangga. Hege kula. Aya naon ngejaga garo itu Aduh aing menang tugas euy. menang tugas dadakan. Operasi ayeuna. Oh gitu kula urang usaha deui. Kumaha? Ngan aya operasi kabelah ditu aya pasukra. Aduh, Pak Sukra kula. Propos teh. Eta teh Pak Effendi dikosek pada Sukra. Ayanya di polsek oge nu matak tong didinya. Oh kula pindah lokasi. Urang pindah lokasi. Mangkane aing poe isuk teh ngadu domba. Oh lah, ngadu domba isuk teh minggu. Oh, Hiburan gitu. sugane aya lawan. Sugane aya tadi. Sampai dilawan ai di lapang jegeningan. Kumaha kula? Oh, eta di mana domba mundurna jauh jeung alus diaduna. Waduh, ngengkak. Bener. Ya diri masing sering Ai keur ngengklak ai domba ngelepak teh eling. Era cai. Jajan. Duh, eta. Ayo euy. Ye, Ngidulkeun urang neangan tempat anu rada rame ngaliwat. mangga hege. Duh. Ya diri masing sering masing eling perang penting nyaraga mang nyaraga kedah dijaga Allah. sing dadah mang sing dadah kadiwaraga Oh hey. wala sok mang wala sok sila dadang kejiwaraga Oh hey. Aus. Duh. Aus. mesti bikin paniata diri dong pangeran Hai. TikTok kaya. Capek bener beak napas. Alah. Napas beak euy. Oh, batak ulah bijah deui. Oh, jarang nu ngaliwat ini mah ka dieu nya. Geus pada apaleun. Harapaleun bener jelema jeung euy. Oh, burukan. Rantang jadilah
aku garananya hirup asa sarana rasaan timureunana moal pararae oleh asa sarana hirup dah alah nu penting mah genah we hidup di dunia penting mah loba hiburan peperihan mikiran di imah ke Jawa beas geus eueuh beas Jawa ke Jawa didakwan ku seng-nyeng sreng teh listrik pemajikan ke jambak-ambakane ya pasti atuh naon deui hidup di dunia naon di dunia mana akan kesenangan mah ngahibur hati teh lumayan teh umur teh namahan 5 menit mah oh benar mohon atau ngeunah seuri teh eta nu maca kumaha we tapi kikian oge urang teh cing bari berhasil juga ne aya jelema nu ngaliwat susugarana di tiaran atuh sono aing teh ka urang buah dua geus coba teh panggih oh pasti atuh keselila mah panggih aing geus kieu geus kolot tapi parendele kitu genteng-genteng ulah potong heueuh sanajan hapa gerang geuyan heueuh eta urang mah bah dia aya keneh san kulem bah dia aya bah dia oh nuhun bapa nu hajat acan kulem dajar oh sok kudu mandiri gitu hirup mah sanajan loba nu ngajenjeri sanajan loba nu ngabantu teh naon urang teh kudu mandiri nu penting mah berjalan di nu kumaha sabab naon di dunia lamun teu loba batur kieu da moal loba naon nabuhan anu penting mah urang hirup teh kudu mandiri mandiri ari teh maungkeun siri nu mandiri nu ngancik dina dirina ari aya geus berhasil meujeuna ulah ngandalkeun we batur hirup benar sanajan jempling eueuh naon-naon terus ye rerengkenekan artina eta mandiri tapi dipikir-pikir menyeri teh kana hate pakai jari tapi tidak naon aduh anyaan beuki dia teh beuki bosen poin pakai ngewa begitu kagendong kemana-mana alah kemana-mana dengan ngagugubuk budak we atuh naon kemana-mana dengan membawa budak atuh wah sudah kumaha itu nadi imah budak teh pasea wae jeung anak kucing pikeun kainungna atuh naon pikeun kainungna panindungna teh maot nah kunaon maot mah meninggal kunaon meninggalna keur ngaramet digemrong lentah tawinana paingan mah lentah eta mun sagede-gede gelas Allah tapi kagareunutnya kulahan lentah ku getih pamajikan aing tina sagede cingir tadina ceplok ke didudutan ku aing wakang keeling pamajikan teh da eta we dah lentah teh mun nyararepot pasti atuh aya nu kagenep belasna eta beneran karek pel teh naon da can buheukeun lapar keneh beneran didudut cek wae rada pageuh ceplok dikereut cek wae teh alah alah eta sate patatanya
patata ngirim sate haneut dan sate haneut nun patata nah jaba domah ora rangu keneh atuh maka jeung darah tinggi ulah kana sate heudah yang kusia ayang dipikeun ulah we aing barang hakan teh aing tegau barang dahar dijegal we lain eta lentah sugan teh aing lentah aing tahu dikeureuh teh ku aing teh dah disangka lentah teh aing jerit teh pamajikan aing lain lentah teh mah ajig pira kusia teh wawuh sakit tepung sampai itu sekali alah maot teh ya atuh Abah naon hari mate ka mana bah kapan maot ai mau teh naon maot teh dulu dicana ku Allah Indonesia teh kudu kagungan oh jadi Allah teh bogoheun ka mah sia abong budak dan nu kagunganana urang ka Allah atuh yeuh naon urang ka mah pugu da Allah teh supir angkot sia teh kudu ka lurah ulah disasamakeun dina ka makhluk jeung ka Allah Abah percaya nah tuh ai percaya mengadon ngabegal aduh apa sia kudu nyatu atong tatanya kayaknya anu penting sia mah nyatu we yang penting mah bisa dahar heeh bah naon ujang hayang disunatan bah aduh kabita barenya oke geus boga duit nah jadi sunatan mah lain ku duit ku peso ku peso parajin pan kudu diburuhan teh paraji sunat teh atuh ku abah kerutnya coba cuy diajar da kudu ku ahli geus kolot kitu oh ka becus da keahlian beda-beda beda fungsi atuh naon atuh do digawe naon ngabengkel naon ada rezekin halal jangan nu penting memane metong loba cekcok nu penting mah aing kikiran teh sia supaya nyatu kabera aing teh mung ditinggalkeun maot kapok trauma ditinggalkeun ku indung sia seseiteun bukan pomo ayeuna ku anak komo ku anak heeh karasa abah naon ada atuh ujang bikeun kasaha saha bikin dewa ka ibu hajah dedeh suka tina ringul tinggu suka naik ngurus eta teh panjuru kawi etat asalna teh mangkane ngunut lagu Songket Bandung ibu dedeh teh ngurukan bapak hajat wajah ka ibu hajah Ici ya ngurukan teh lagu ieu teh di ibu hajah dedeh teh Songket Bandungnya hinganya kelenan eta ujang naon bah daun urang ngadengikeun lagu Songket Bandung heeh ya abah naon Songket Bandung teh lagu ai songket teh sok nyocot ya lain iya tomcat eta mah eta mah tongket atuh ai tongket teh anu sok atuh ai leumpang gini ai suku nyeri sabola sok make tongket tongkat eta mah tongkat di mana pateu dagingnya abah naon ujang hayang motor bah terus lain-lain gablek duit di mana aing ngiridit bah kudu make uang muka ngiridit teu gablek uang muka buru-buru abah hayang motor aduh eta kawas kana naon baru kada motor teh kurupuk meureunnya benang di dadak ada nempo bapak noron meureun baru bisa kalau baduit nah teh sia murucut kana congong aing baseuh kita tadi aing ngomong hayang motor budak teh hayang modal meureunnya eta sia nyebut ngiridit atuh bieu teh iya beteng uy ngiridit
nyaligit goblok. Nyaringit bener teteh. Alah tinggal congong aing di pinu ku waduk. Bawa kacai kan itu. Bang itu aya songket mah. Aduh, Sinyang songket teh. Bungkusan salah bujur urang ku eta. aduh ku sinyal. Oh, sok atuh sok. Sangakeun ka ibu apong abang sok ketan. Ari sinjang Allah sangke mengandung goreng. latar hijau Allah sulam ireng dawis sejak bang Junan aduh keretetali asing kadeda duaan mimiti tepung wetu mungkaran soloyo padu asing lepas duduan nuku kang asyik abang estati kopo Sinjang songkin Bahaji wawan sirawi Aduh ciri asih ayah baju wawan sirawi Ker gamelan kadada di manehna basa tepung paye anu bageus bang nasi kuring Pak Haji Wawan Sirawi Allah harapan samar sorang Berikinya suket aduh ya
satengah king marga mandek satengah king marga dawala rumitna jeung hahalangna robanya bener jalan ka sawarga teh eta loba na halang teh kan tah kitu kita kudu sabar anu disebut sobar jeung tawakal teh jeung pasrah teh kumaha teh cing pangmedarkeun dadakan jelema diudag mau pasti lumpat naon sabab lumpat sieun naon sediakan beh dituna sieun paeh ngagajeng kana gawir heeh keur ngagajleng kitu aya tunggul muntang kana tunggul si jelema teh sedangkan dihanap buaya keur salangap bari lapar jelema diudag maung lumpat kana gawir muntang kana tunggul dek naik ka luhur maung nungguan dek ngaragragkeun maneh buaya dihanap salawak makaning keur lapar sedangkan eta tunggul anu dicekelan teh nu dipake muntang keur digegelan ku berit bodas jeung berit hideung tuh nya cing sok dek minta tulung ka saha waktunya relek bukan teh jiar meneng Gusti petengakeun nira ya petengakeun ngas pas dalang we solen ngas jadi kumaha mangikeun tarucing anu bieu aing bingung dah rek semerah pasrah ka saha nah atuh make muntang aya semerah mah papan usaha ikhtiar eta teh sakerekekeun sabab geus digegelan ku berit bodas berit hideung eta tunggul teh tetep naik ka luhur mau kahanap buaya keur salawat kumaha ayeuna teh nu di alaman kurang sanajan bari kumaha oge tetep manusia bakal pinangi jeung pati sanajan ayeuna ngaku jag-jag teu inget anjeun teh keur diala ku beurang jeung ku peuting diri di ciwitan wanci wujud ditungtut ku waktu ieu awak diala ku mangsa burukan teh Allah eta dongen jeronya urang Sunda mah oh mun dimaknaan mah teh burukan teh usilib silokan sok ya tah nu matak gedekeun kahadean di ayeuna kahadean tak engke timbangan teh berat teh kana kahadean tong mang-mang deui apa di dinya ge tong mang-mang maneh tong ragu-ragu tong saya eta nyontoan bika kitu kolot baheula tah paciwit-ciwit lutung si lutung ngalokna rubuh ini jauh tuh iya diganti we ku eye tapi eye kan tadinya halus ampun ada wae dirojong lili itu Kang Lili Mang Eye Mang Eye timungul pawenang enggak ngiri garojong tah kitu kan
jadi atuta lamun silain ngomong gitu jangan naon atuh dunya siling dah apa keur namah-namah kahadean beribadah sabab moal nangtung agama tanpa dunya iya oh eta maka kudu saimbang gitu ekosistem dinya inti nama meureun eta moralitasnya heeh amuing naon teh sora naon teh aya sadareregan muka salah si Perdina kami ya pindah ka dieu pindah ka dieu pindah cenah ye tinggal nu geus pindah mah montok kitu nih tuturkan kami ya bisi hayang hideung deui teh Bu manusia tingali abang sana alah burusia nyingga nah datang nyingkah ke bakal paeh siapa eta kunoyod kuma sorangan hirup nanti kuma cek na hate nuturkeun na hate nuturkeun sedangkeun dina hate teh sia loba terminal kade terminal mana itu nu rek digugu ku sia nah terminal kasomongan kesabaran nya loba pan aya indra kagenep nya tah pikeun nyingraikeun hayang tembus kana indra kagenep teh marukana susah payah teh kieu hese beleke hese beleke kadang-kadang jelema teh panggih di terminal eta geus betah di dinya we cicing sabab di dinya loba nu nawaran udah di terminal oge loba nu nawaran ka inje oh nu rokok mah nu mie mah lah roka nu tahu mah patak geus kudu bisa ngadalian teh didinya eta meureunan kaituna teh geus ngaliwatan langit ka-7 Sidratul Muntaha rob aras tadi dinya bakal ditembongkeun tanda-tanda keagungan anjeunna hanya sia mah bener ngomong teh nya kudu bener atuh ulah apa ulah kaget Yahudi kasaha datang nira tangga demane pakulingan wis kena dihin pinasti sayang Nutaya papadana poe ieu aya rejeki daek teu daek ieu jalma teh mawa duit pasti meureunan dinten-teuna oge wayahna satiap abus ka tempat ieu hartina geus asup kana kawasan kaula geus jadi milik kula maneh dek lumpat ka mana kabur disusul ngabecir diberi lumpat ke di udag kula aman hati-hati becek
ya alah ya gitu sih saya dirinya mimiti baong kan tadi lagi baong mimiti rada liwar kan manusia saha ngaran sampean kuring iya dawala aya tanu tukang Messi pemain Barcelona bagi jadi pemain nasional Gusti pasti nu kitu mawa duit teu kali ningali eta nama dah beda katinggalna mah kebegeun duit gitu katingali nama Rudin dah tuh nya jelema Rudin gitu mah paling boga ke 1000 beureuh bari soek pasrahkeun harta maneh nu dibawa nah da teu boga naon-naon kuring mah baju lanan singkahan lamun mau ribut singkahan ayo orang ini kabur disusul lompat di udang wah iya oh jadi eleh temenang eleh iya lompat temenang lompat iya kabur atau rek kumaha didinya kabur kemenang kabur sakarepmu aku ladeni senadyan mau pinter ora katenger bisa ora katara pun juli apa-apa aku ora tau wedine duh aduh gimana Pak Entus aduh dari kabar bos boy pagi sugan begitu jentus muasieun nyarepan loba pasukan kaula teu sieun kuring ora wedi ku akeh si akeh bugus si akeh mah geus maot terus teu aya kamari Gusti eta pipahna halus dan nu hareup tuh aduh bisa kapipah kan lain pipa cucungit ya mah pangamu itu nu tukang jelema mah teu amis ya geus asak kitu Gusti ada mah teu amis asem atuh pasrahkeun harta kekayaan pilih daging nuipis teangan tulang nurengang da aing moal kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun sete cicing atuh wani mah cicing lain teu wani aing geus karoream capek ribut lah geus jenuh deui kan anu ribut sieun kilikiben nah ieu geus kada bisa goreng ieu tuh di bawah pisik dar sate tata ada nya ya sate mang tata tukang sate teh geuning tuh mang tata buah dua apa kon wani barang aku orang wani dening ngapakulanang kue lanang aji mulai tegak kadijaya suram merata jaya merata nyekel sabuk pulang tatu aduh turu ampar 3 maju prong dah di dia siap arah sholat jadi sinetria pilih tangan sinetria makalangan wong batik pasti ketiti wong alang pasti ketara wong bener pasti ketengah
ke seri nyaan euy wah nyan usik ai ku kicu teh moal pati-pati lunta duaan lamun eueuh kawani eta jelema oh kira di barangan yang pangarti wah genteng-genteng ulah potong batur hayo kereyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi legok benar kereyekeun kereyekeun iya hege kula percaya aing sia sok salat teuing masih ya we teh mah dina naon ka sirina ini kurang dina sok salat na ge moal katarima manya ya umat Islam make iket nah tapi kepanatik ieu lain jelema fanatik da eta mah budaya tarangna ge geuning eueuh hideung-hideung tepang salat tobat cing dagorekeun agama naon sia teh Islam Islam kepercayaan sugan seutik aing percaya henteu deuli teuing sehingga puasa dina bulan naon Februari si anjing Mata agama kuring bisa jadi siapa memenuhi agama hakok what taktik wait iya wait wait iya wait beri kajo alah sia hayangnya we jadi aing Wah, kabdisan. Setan ya. dari mereka kesempatan kan Mun nararangoh teh tengeuleun teh. meninggal Woi. Tibuineung. teato Woi. Gelo teh bledag euy. eta kulingan Lincah kokotnya euy. Tah. liar mama Aduh, liur euy. Eta ku dieuneuk-euneuk heula aing. Woi, ya tah. Anjing Iya. Buah homo si gelo teh. Woi. Pek anjing, pek. Aduh, komoditi tah. Ye, lo sia. komo diasongkeun itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tikal balong Pancasona. Isuna ningali pasuci tulang isun sarabat tawura. Saking urip tulang rasa, aduh saking rasa mangi cahaya. Allah jam Wah, kini kuang-kuang belekok di sini pagar. Ini keur tuang dibekok sakali jeger. eta ilmu kini itu mah mati ilmu teta ilmu kini itu Iya. Alah, dek lompat ke mana sih ya? beri Kurang kedua ajar.
Lah eta rusuhan. Cik. Sok Kang. Setan ya. Lain kumaha. Dinasti Kersayang tumamparan. Duh, iya ge. Raja Bega dijamak kudawala leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi sang hyang Otipati Jagatnata. Duh. Ampun do. Kita geuning lah Kudu lupa. kasawarga sia. Heeh, di dia ge ngagorehem. Da aing mah teh tadi ge apa dar susulumputan make kedok. Make kedok. Lompat ka mana hayangnya. Yang Otipati Jagatnata saja menutulung ka Semar Badranaya. Iya ge. Semar Badranaya anu diaping ku Kresna sareng Gatot Kaca ti awang-awang. Kakang Semar saha tulungan ieu kaula Kang. Kaleresan pisan bang di dieu. Ih, geuning pangarsa. Lingi. Tepi abdi sok nangis leuweung tendet tecenguan jalanna karaja Galuh mempadekat sasanoan enjing mah bade pajauh ieu Bapak Jabit wangsul orang Sumedang
ulah ngopaka awon lemah tanah da cucuan lemah tanah cucuan jana ke rajagalu mengkong dekat sasunuan ari mengkong dekat sasunuan enjing mah bakal pajau kajami mah ngalah tatapan jalan-jalan jangan nama raja-raja galuh Beslami orang tetep panggil ayeuna bakal pajau dengan cara rekan kumaha barkeunana pikir ngaetkan kaurang kumaha mampahertunana Gunung Guntur Gunung Guntur Gunung Guntur Gunung Guntur jalanan kada jagalu amit mundur amit mundur amit mundur amit mundur orang buah dua orang teh bakal pajau pasir kocak jalan kerja galuh orang teh bakal pajau ari Cikuray mah gunung Cikuray jalanan raja galuh ari mun paturai abdi puyeng mun pajau ate puyeng sanita sejagat ngopai artosna tacang sayogi sanes abdi kirang sayang watosna parantos dugi eta jadi suri tauladan keur sararea Sumur nomor eta guys ayo guys deket karena bayaran baku siapa geus deket kena bayaran teh heeh alah tah kitu lili pagadagan teh euy nah semua anu rurusuhan lulumpatan Mohon anu mawi kang kaula teh sajamun nu tulung margi teu aya deui solusi teu aya di jalan keluar Sumohon teu aya di anu bakal bisa ngarengsekeun kana ieu pasualan Dah salira anu jadi saksi na alam dunya boh hade na boh gorengna munu tulung kaula diudag-udag tuang putra dawala cara ngungkulanana kedah kumaha sagala rupa ilmu teu mampu sagala pangabisa teu mempan petugas kabeh sadayana ngelai
walah laras para dewa wayana kasaktian dawala anu luar biasa. jadi nya kedah kumaha kaula calak ngungkulanana tah Eta kaayaan sawarga widadari pating jererit para dewa pating karca kawah candra di muka cing beledug teh papadana doh leres. ieu teh jang bongan bangkong euy Pakai ngalapankeun bangkong kelanan eta kodok teh tua teh dosa pancet make ka babawa itu bukan dosa. nah bet nyalakeun bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun Oh eta kulang kuat teh bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cabeti itu geni. bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati Alah kumaha ngaran raja Triloka tri teh tilu loka alam tuh hiji hiji alam maya pada dua alam madia pada tilu katilu alam marsa pada raja nu ngarajaan raja narpati nu nganarpatian narpati ratu nu ngaratuan ratu doh hartina geus tembus paningalina teh geus muka sapa tobros teu aya tedeng aling-aling daya tapi kunaon sia silo ya kunaon make samaramba atuh sieun ku si dawala lerat dume sakti timalan siana mata pedak boroto tamu boloto tamu siling paling tetobros palingan keur madina diri kasieun kata mata maha tegetek nempo kayaan si dawala anu salilana bebarengan jeung dewek karuas gede gengsi merenya lamun geus ditunggalkeun madena tong boros si dawala reungit atawa rametuk makhluk nu pangletikna sok tunggalkeun jajadian saha eta sedangkan utek tongo walang tagar roh peti gogodongan tunggal makhlukna tunggalkeun atuh ku si lain walah nah bet kahalangan ku si dawala ku rupa nah kahalangan ku miskina tobroskeun kanu boga kalangan ku asma atuh temu rada poek kene eta nu carekan ku aing teh poek poek merukan tersalilana poek teu pikir tah gunana ditalkinan teh deuleu anu poekeun kitu lain nu rek dikubur dina taneuh nu ditalkinan teh nu hirup eta hate nu paeh tapi paek si lain teh kahalangan ku ego pinter pedah dewa dume raja Triloka eta agul ku sombong ku kapangkatan sombong ku kalunguhan jadi we pipining teh jadi aja lali coba serenkeun naon jelema mah deuleu sumuhun atuh supados jelas mah salira nguningakeunana hayang katenyo timalan pindah di dieukeuna pindah di dieu hayang katingali tah di dieu pindah ya Rupina mah abdi mau Rupina mah abdi mau apa la naon naon kan tuh sia bapa deuleu
nyata kebenaran we Bapak nu tak pindah ya. Cuma kabeh hatur Pak. Syukur yang. Mang, diuk pot. Tiu. Ya ulah bawa dia nanda wala sia Bapak Allah. Bisi katulah lain naon. Bisi Ka dorakana ti kolot malain guna naon balitunganana. Beneran kaharep otipati Abayun kurang kubening air anu diwayagah ku kaula teh bisi aya wartawan bisi aya nu ngaliput kurang sieun ngajeblak dina surat kabar kaula dicarekan ku anak sedengkeun kaula teh kapan raja triloka eta nu jadi pipining ka si lain teh bisi leungit komara pangna jadi poek kana hate teh loba kasieun poek si lain teh batin teh kudu ditalakinan teh eta kudu minang di haremosa ya tuh jangakeun teh nyo gerak aing mangga tuh yo kedeprak we gua aduh aya anakmu daya bobot pangayon timang trajo abot enteng asli sirapan jenengan naon atuh salaras napang nakikian teh nu da teu mungkin namut wujud pun anak nyaeta rek mere harta kakayaan da sanes udah ganji sim abdi sareng pun anak margi tadi oge pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas daya paedahna tanpa hirup dibarenganku keimanan sareng katakwaan kanu kagungan abdi-abdi sadaya jisim abdi teh parantos nyerek deleg keyakinan anu luar biasa kaget aing beuki dieu beuki kaget buah garelo jelema walah manya aya bapanya maka anak heeh mereka anak kakolot atuh semah ka pihatur langkung ti payun diterima Kakang Semar Banar Nangka bandanaya cicing atuna makanya maka anak ieu teh kumaha lamun ditarurutan heeh kuno sejen kitu Semar lurah kuda kedelai lurah itu boga ketikan otipati nemengartos karena gerak-gerik Semar Badranaya kalian eces jentre pertelang emang boleh duh yen teh geuning lain dawala aduh amui Gusti Nu Maha Agung semah kapihatur pangresa nyangakeun beung tenger tetekeun suku genteng blokeun araraneh nya euy teuing ayeuna makan cirinya remah ka si dawala wah aya bahan jadi dukun si dawala wah jadi si Joko Bodo juga oh jadi panarosan jadi panarosan oh mana dawala itu jadi tengarti aing teh lain dek ngagugat harta kakayaan dulu duguna keur bareh keur diteangan eta mah ngapoe ge ku cara tani malawija jeung sajabana moal leuwih ti kitu sumuhun lain ukuran aing nu kitu mah lain udagan
tapi aing teh hayang nungalkeun ti sakabeh anu mararisah nu gageblegan hayang jadi sabengketan ieu teh geus kalengitan jati diri geus kalengitan hiji udaga nyaeta kamanunggalan teh geus sudog-dog tinggal iga jelema geus sudog-dog tinggal iga mana katunggalanana ieu teh mana sabilulungan mana gotong royong mana kokoh persatuan jeung kesatuan ketunggalanana ongkoh bineka tunggal ika mana kaikaan anjeun geus lalengitan kan geus masing-masing geus patongong-tongong geus pagirang-girang tampian ira harek ngawujudna lamun kitu carana di mana pamimpin geus ngalimed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cacaremed alim ulama geus gayebed di dieu hartina bakal pecah belah antar kesatuan jeung persatuan kamana kamanunggalan teh nu diucapkeun ku anjeun la ilaha illallah teh kamana teu ngarti nepi ka bah di jawa ieu arti aneh si dawala bisa gitu aing kaget saya nanging ipan parantos mersantenkeun ka jisim abdi upami parantos mensantenkeun ka jisim abdi ieu teh ngalangkungan proses anu lami seuh beh dituna kedah revolusi heula salira supados hormat kana proses atanapi bade tukeran jisim abdi di ditu salira di dieu cobian bilih teu persanten salira keneh anu nguningakeun yen ari getas harupateun teh eta teh pagawean iblis salira keneh anu sasauran moal mampu ngalawan iblis sabab dina ngagoda nage atas nama anjeunna atas idin anjeunna iwa ti urang mah kedah ngalangkungan heula perjuangan dina eta perjuangan tangtosna aya pengorbanan ese capek susah payah pait getir lara balangsa cinekna moal aya peurahan eta jelema tanpa peurih heula moal ngakeuh mun teu ngakal syariat hakikat teh sieun berlaku di dunya mah seuh sumuhun oh kitu Semar sumuhun janji nah bakal mulus anjeun dina perjuangan ieu dina teu mulusna oge pan aya niat manusia kadar usaha ikhtiar komo beh dituna ieu dunya diancam kiamat dengan arti aing bureng ada ieu mah geus kelas mana mau kelas universitasnya gebeh ditu wah bagus kana hakikat oh eta we grafik raja triloka nepi ka nyemak ka sidawala asa teu ngarti aing bener kan geus tingkat naon ieu hartina lamun kitu carana Semar aing mercayakeun sakali deui tapi lamun keukeuh pecah belah antar kesatuan jeung persatuan lamun keukeuh tengah hiji keneh nyaeta teu pangih jeung katunggalanana pamohalan bisa pangih sumuhun mangga urang nyangakeun kanu kagungan wenangna dina katunggalan ieu wenang ngancurkeunana wenang ngayakeun deui wenang ngeuweuhkeun deui wenang dina sagarupana tangtosna moal berlaku dina katunggalan eta upami teu aya izin tinu kagungan wewenang eta Allah eta kitu aing dek balik pek sabenerna
anu dituntut ku aing teh nyaeta kamanunggalan bisa na ayana wanang teh ku ayana geus katunggalan. Sumuhun ngartos si Mabri oge. Balik ke mana da mana sih teh? Kalinya Sar urang dituturkeun da ayeuna mah geus teu para rayu. Dina payuna ge pan saeutik duit tani. Rek nuturkeun diri sendiri ya. Alah ampun. Oh, namun gitu mah geus tumarima aya mah saeye-eye. Saya aya meureun. Semar Badranaya anu pangheulana uninga yen ieu teh cahaya katunggalan. Doh, iya Dawala kaansikan ku katunggalanana. Nujul yatin nujul. Medal saking guha garba. Medal saking guha kagarba. Tanggung jawab mararane sararea. Mula dek mulai. Mula. Udang. Aduh. Ampura Kakang Semar kaula teh poek. Eta sia poek teh. Nyilakakeun teh. Loba diantep teuing ilmu teh. Lah. Dieu bacetros ya teh. Lah. Iya ya gara-gara dua ya dulu kuring nepi ka pae. Utang patip dak pae pati utang urang dak pae urang. Rek ka mana teh teh? Senadyan mau pinter orang katenger bisa orang katara pujili apa-apa. Sanajan kabur disusur sanajan nepi kana lak-lakan naga. Mau diudang aing da sieun ku naga. Geus ya goblok ka mana karep ngomong teh. Sia dilag-lag. Sager sia. Sok. Sembah kapihatur Bapak geuning aya Mang sembah kapihatur nuhun dawala tah dengekeun aslina mah manya nu kieu patut ngagugat. Aduh leres leuleuh atuh dah rada ngagebray aing ye Cang-cang. rada ngagebray kitu mah Taram-taram. oh kasurupan Oh, eta teh. di ajen nu kasurupan teh ku Semar mah. Oh. Unaon. Unaon. Ay. Semar. Mar. Ayo. Kasurupan ku saha nu? Aing neuti sok kalima. Nada aya kene, aya kene gitu we. Aya dorna mah. Pandani ka dieu. Nya dorna mah hirup kene. Aduh, ampun. Anu geus pae main rajin. Nuhun Pak. Dola ampura aing deuleu ari sugan teh lain. Duh. Aki sia teh. Ade, aki akang teh. Geuning dewek jang. Aing teh kula warga sawarga. Oh, darah biru akang mah. Oh bisi kerek lebarannya. Naon kan? Bebeja we ka aing. Aing teh tadi ka sawarga. Aya kue hogoan akang. Alah. Tah kitu otipati. Lain si dawala nu sakti tapi ku kamanunggalan mah kabeh oge moal aya dina kakuatan. Leres sanajan sakumaha gagahna eta jelema ku bersatuna rakyat yakin bakal rubuh. Lah ku kamanunggalan wah. Dina sagala rupa perkara teh. Boh dina ngurus negara, ngurus bangsa, lamun geus manunggal, lamun geus teu pagirang-girang tampian, bakal tereh ngawujudna. Ngawujud. Amun geus sabeungkeutan mah wah. Oh, da loba teuing jurigna atuh. Riab akang. Heeh, ongkoh di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Aduh lain Di lain sisi dipecah-pecah rakyat teh. dibelah-belah.
partai atuh pugu we dina pikiran anak teh Musir. jadi lain musyur karena kamanunggalan tapi karena partai berkepentingan golongan anak berkepentingan partaina boh dina agama sanajan berising agama beda-beda jalan di mana dek bersatuna di mana disebut kamanunggalan anak hiji na ieu falsafah negara teh ngan ukur jadi kamu pelase slogan kan beuki kaharti ku kaula ieu tetegoran ti luhur Kang eta tadi dieu urang sing hati-hati teh oge hayu paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan dina sagarupa perkara ulah rek pagirang-girang tampian paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan teh ieu teh geus jadi kewajiban urang sararea dina ngurus negara jeung bangsa. Yang alhamdulillah alah naon kan salamet gini usina mah tetep kamanunggalan teh. benernya kemajuan Kokoh persatuan jeung kesatuan atuh ti akang saparakan sahapunten tina sagoro pihak kelepatan ageng simonten alit. Salamet nu kagungan maksad padadang sakulawargi. Salamet atuh murang kali hitanan gusaran. Salamet marurang kali anus di sepitan masa. subuh Salamet anu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet. selamat Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui. entenan Ieu lalampahan rupina urang cekapkeun duwi ka dieu kemang teu neutik sinbaran sari tutup lawang sibetaka.